Didieu ngalanjutkeun caritaan tentang kabangkawarahan kufar Mekah khususna umumna para kafirin anu henteu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu percaya kana mukjizatna Al-Qur'anul. Urang alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Gede pemandangan urang neuleuh mushola, neuleuh majelis taklim, neuleuh masjid, sanajan tilok. Tapi neuleuh kan urang. Nanya kan budak itu majelis parantian ngaji. Nyana ge nanya, oh paranti ngaji, ngaji si naon, bah ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana. Oh, ai teh nu magana sakiai. Bisa bapana mah. Abah osok ka dinya, ulah babang sia. Ngaetekeun biasa. Sia bae ka ditu ngaji. Abah emang tilok. Tilok abah mah. Kunaon emang bah? Ngaletekeun kitu. Sia bae kan ngaji. Ulah tangkan teu. Abah tilok emang. Udah ngalitikeun biasa. Cek mana teh tanya habak tah abah sia. Kunaon kitu tilok ngaji, tanya. Abah, urang ngaji ka ditu, sia bae ka ditu. Abah mah moal waka. Emang kunaon sih, Bah? Abah mah ngadu kotok. Bagi jauh, aduh. Jadi jauh, tak anak teh tumbuh tak di lingkungan anu aya majelis talim, di lingkungan aya mushola, di lingkungan aya masjid. Alhamdulillah, sanajan terutin Jumat mah osok, sanajan tilok Jumat, lebaran mah osok. Lebaran jadi nyana mah salat tahunan doang. Tahun sakali mah atuh nyana ge sarua osok. Oh malah mah heulaan jana ka masjidna. Sebab setahun sekali panjangna. Oh salah. Artinya nyana nyaho, oh agama teh Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya ke Al-Qur'an. Terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus. Tah, eta teh ngaranna urang dididik ku lingkungan. Guys, urang mah dididik ku lingkungan teh kieu hartina. Beladirna aya nu maot, ngalayad, peutingna tahlil, sadugna, ke tiluna, ke tujuhna, ke 40, ke 100, teu nyaho hating, teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun. Di urang teh. Di urang Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, terus Serang, Pandeglang, eta karitu kabeh rangkas betung kitu. Gitu kabeh. Masalah tadi urang mah masalah. Maot, layar, salateun. Terus pentingna tahlil, tujuhna tiluna, 40, 100, haol beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang. Ini jangan, enggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai sholawat begitu, enggak ada dari sononya jangan. Terus jangan ada sadung-sadungnya, apa itu sadungnya? Enggak ada dari sononya, enggak ada tilunya, enggak ada tujuhnya, enggak ada matang puluh, apa itu? Bidah itu, enggak ada. Lu jangan macem-macem lu. Ngapain lu kesini lu? Ntar gua gampar lu. Jangan dulu. Ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya. Tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua mah kan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah ya, udah mabur lo, kalau nggak mabur awas lo. Tadi orang mah gos gitu tah. Mantak Muhammadiyah tuh wani ka urang. Teu wani ngadu dalil tuh wani. Itu bidah itu nggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya? Hah? Gue emang nggak tahu soal dalilnya, tapi gue suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah.
kiainya juga kadang-kadang nggak tahu tuh dalilnya. Urang mah geus kos kitu bae. Sabaraha kali Muhammadiyah datang ka negara Tangerang, Persib. Teu kuatin urang. Aya Syiah hiji dua. Teu kudu ku kiaina, teu kudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh. Aya bae jelema tah anu ngabidah-bidah tiluna tujuhna. Di ditu teh cenah aya Muhammadiyah, pugunya lagi tahlil tilok sebenarnya mah. Ngabidahkeun tali. Naonan nya cek eta teh. Nya tadi di Siskamli teh ngarobrol bae goblok teh jelema. Sagala ngabidahkeun tujuna ti eta mah Muhammadiyah teh mah kos kitu mah Wahabi goblok urang serang ieu padahal tilok nya ge. Lu ada kayak paedana. Gugul mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep. Kejang perangnya na teh heula geus. Kula inget ka dongeng Ki Kosambi bae almarhum. Nyalateun ka maok, balik nyalateun kempes ban panganin nyana penggreget-gregeteuna kanu ngagitar. Bureget teh biasa kanu ngagitar nyana sampai keur haram pan nyana mah. Kanu ngagitar teh bureget teh biasa. Pas kempes banna di hareupeun kudu ngagitar. Ontreng. Kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero. Nu bisa ngaganti ban. Ejek nu ngagitar teh ada apa baje? Ini kempes ban. Iya, ada kunci ada enggak? Enggak tahu. Bentar saya cariin. Kunci enggak ada, ntar saya cariin ya. Cariin nyana neangan, nyana nu ngabukakeun. Terus nyana nu ngagantikeun. Terus malah ban eta ge dikompak, punya duit tulus beres. Dah, dibere duit embung. Enggak ngerasa udah. Enggak, saya mah karena Allah aja katanya udah terus. Eta beneran enggak gitarna wali meureun. Eta karena Allah aja katanya enggak. Mau pulangnya kemana? Ke Kosambi ya? Iya tahu nya lagi nyahuan. Guys, Ki Kosambi ngahuleng. Ceknya nanti aing anu nuku aing digergetan teh orang ngabantuan aing. Jieu teu batak ge urang mah. Aya lebah-lebahna naon ge. Aya lebah-lebahna. Mantap antepkeun bae. Itu mah terus ngabantuan, man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilokon ka urang. Gusti Allah. Artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya manfaatna. Iya. Ku Mekah teh buang kawarah jasa. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, distidraj ku Gusti Allah. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Teu nyahoan jana padahal keur diarahkeun ka neraka salengkah. Nungtut. Masyaallah. Nyana teu nyahoan min haitsu la ya'lamun. Diengkekeun ku Gusti umli lahum inna kaidi matin. Kabangkawarahan kupar Mekah terpercayain ka Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, terpercayain karena Al-Quranul Karim sebagai mukjizat wahyu Allah. Gesana terpercayain teh ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim, di mana ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim atau terpercaya ka Kangjeng Nabi berarti penghinaan teh bertubi-tubi ka Kangjeng Nabi, bahkan merangan ka Kangjeng Nabi. Merangan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ketika diberi wahyu ku Gusti Allah berat wahyu teh. Kangjeng Nabi sok tungkul lamun keur datang wahyu teh tungkul ku berat-beratna. Kekesangan Kangjeng Nabi berubah wajahna beureum. Kulitna beureum. Kadieu bangun berat kesang teh lain kesang anu laletik. Kesang gede barabayan cek urang lembur. Bow kesang nyakcakan plak. Eta teh geus jaraho Sidina Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman dan lain-lain bahwa Kangjeng Nabi teh keur nampa wahyu. Kereda Kangjeng Nabi teh katingali wajahna teh berubah. Tah. Engke Kangjeng Nabi teh nyaritakeun wahyu.
anu kakarak dikirim ku malaikat Jibril ti Gusti Allah eta kan berubah perubahanana cahayaan wajahna ngomong Al-Qur'an makan baheula di Arab kos kitu tak ketika disampaikan ku Kangjeng Nabi wahyu anu kakarak diturunkeun ku malaikat Jibril eta ku Mekah kumaha ngomongna hei Muhammad edan ngaco bahasana ge teu ka harti ku urang bahasana teu ka harti ku urang ngaku beceknya Rasul Allah bahasana ge teu ka harti teu ka harti Quran mah tuh teu ka harti kumaha coba alif lam mim naon artina teu ka harti zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin teu ka harti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun teu ka harti kan teu ka harti berat wahyu sok geura maca naon urang nu ka harti jeung nu ka harti al-waqi'at tabarakal-ladzi bi yadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir teu ka harti ja alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur teu ka harti atuh ya siapa teu ngaji teu ka harti ya bahasa Gusti Allah kalamullah teu ka harti sok geura mana nu ka harti sok udah misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha karti gimana tante karti nate ku usang barang geus dibaca tafsirna kakara ka harti ketika kakara datang ayat eta deug kumaha ka harti nah ayo coba eta mah luhur teuing lah ieu bae teh nu handap a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas amang ka harti jan teu mun dibaca sia ka harti henteu kok sudah dibaca paranti ngariung tamah mah paranti ngariung teu ka harti ku urang atuh kalamullah teu ka harti ku mah nah mandak ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat bacakeun langsung sahabat menapa sebab iman ketika kadenge ku para kafirin Muhammad edan ada edan bahasa lagi teu ka harti dianggap edan kahiji nomor kedua ketika Kangjeng Nabi hirup di Mekah saat orang Mekah padungsek neangan dunia pokoknya mah ujianana keluar ti isuk-isuk jedor balik sore-sore jeder nu di teanganana teh sesuap nasi nu di teanganana teh hanya seteguk air nu di teanganana teh jang pakaian nu di teanganana teh jang imah nu di teanganana teh jang kendaraan teanganana teh jang wanita jang hiburan seluruh manusia di Mekah saat eta neanganana pitayeun kabeh dunia tapi jol Kangjeng Nabi Masya Allah mu'ridun anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah wa mustagilun lil ibadati rabbaniyah Kangjeng Nabi saat batur neangan dunia resep dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia teu resep sama sekali nilai dunia teh Kangjeng Nabi leuwih hina tibatan bangke dibandingkan jeung tai kotok masih mulang tai kotok nisbat ti Kangjeng Nabi teu hayangin Kangjeng Nabi kana dunia sirina ketika Kangjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun akur henteu jeung urang tuh kan ulah ngajawab sia aya ku ari jelema ge hiji nomor kedua saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkeun dunia nu digundam-gundam dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia saat batur teu nyahueun ka akhirat sangkilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat Kangjeng Nabi menghadap ke akhirat saat batur teu puguh gawe teu puguh kegiatan
sakadar ngangon onta, ngangon sapi, ngangon embe, sakadar ruang riung obrol-obrol judi mabok, sakadar ruang riung manehanana teh neangan tempat hiburan zina dan lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi mambuk bilun lil ukhrawiyah, menghadap ke Allah ke akhirat. Mustagilun ibadah Kangjeng. Hiji teu kabitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia. Nomor kedua hate nyongsrong ke akhirat. Nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh kapan berbeda jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi resep kana dunia, saat urang Mekah teh poho ka akhirat, saat urang Mekah teh teu nyahoan ka pangeran, cara ibadahna ka patung. Kangjeng Nabi ka Allah kan sangat berbeda. Sekian juta manusia anu kos kitu col Kangjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad mah manya hirup di dunia tersepen dunia ku ari galoba nu ngomong gitu. Orang hirup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je kan atuh kumaha dahar kumaha pamajikan kumaha anak. Berarti orang kayakinanna kana dunia jauh ka jadi wali. Deres nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Atuh tetep bae. Urang mah teu pun kos kieu. Eta kiai neraka kos kitu eta. Mantap engke engke-engkean lantaran cinta dunia, engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Wari dagang deres keneh. Wari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Muliaan kena tukang areng bari hideung-hideung dibandingkan tukang ceramah neangan dunia. Beneran ini mah lain lalaga. Beneran moal nyileuk ka dia gua lagi moal. Ih, atuh aya tulis teu pake neangan dunia maningan jualan areng hideung-hideung cemong-cemong ge. Maningan ngojek. Cenah ngojek mah esok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadol Allah. Atuh urang ngojek haju aya rangda susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sapira ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan. Atuh geus. Nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui. Kangjeng Nabi tadi dianggap edan. Hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia nu dikejar dunia barang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia Kangjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoan ke akhirat Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat tak Kangjeng Nabi ka Allah diedankeun ku urang Mekah. Teu dawentek Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mentakdirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru apakah teu malikir sih urang-urang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisohibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinnatin edang. Lamun nyana mikiran sajernih-jernihna nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahoan bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan. Ieu masalah setik Mamad edan, salah setik Mamad edan.
Kadeule beda beungeut tak Muhammad edan. Kadeule ngomong Al-Qur'an Muhammad edan. Kadeule Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan. Di edan-edan. Lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan. Jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh. Urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji, kakarak ge ditolol-tolol, atuh ulah mah kamarah. Tolol tau kiai ngajina jadi takun haram segala iya itu ayo bae Kanjeng Nabi mah di edan-edan engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah tuh aja emang aing mah edan ieu gitu bae geus ayo bisa ditampilin kakarak diomong doang urang geus rugrug mental urang berarti lain mental pejuang ye mental urang teh kos mental pamalingan. Kumaha maling seret bae maling sendal tendeun di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana mang sendal leungit sakit emang di mana neundeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang pugunya anak nu maling tolong teh naon kana nu maling nanya deui sendal naon mang di dieu diteundeuna di dieu sendal kulitnya kula ge asa neuleuh sareretan cekeuna teh waktu kula deuk ka dieu di dieu eueuh ji, sanu maling tuh goblok amat. Nyana ngomong gitu goblok amat ente jelema. Daek-daek amat maling. Masya Allah, zaman akhir merenya. Itu pemalingan mental lah hebatnya semental lah. Nah kiai ke kudu boga mental kos gitu. Lamun ditolol-tolol, ji atuh kajet. Digoblok-goblok, ji atuh kajet. Ya teman kiai bodoh jasa pugu eta camat datang kadinya mere duit teu ditarima tolol sama kiai ieu tuh kaji eta bupati datang kadinya neuk nyumbang edan teu ditarima sama kiai bodona deui tah mah ieu tuh kaji leg-leg ku sia pinter ieu tuh kaji tah kiai edan meurnya ieu tuh kaji engke ge pamajikanna ge ngomong ka urang duit lain cokot 300.000 mun dipake motor 300 juta loh. Entu kunaon teh lah. Segala tatasawupan naon di dieu mah. Edan meureunana. Pamajikanna ka kiai, ka salagina disebut edan. Ji, ulah marah urang, ulah marah. Kangjeng Nabi ge disebut edan. Lamun ditafakuran nu sabenerna awalam yatafakkar. Inkar ieu. Apakah memang henteu talapakur ku para Mekah teh? Teu mikir. Mikir teh maksudna naon? Mikir teh tolabul makna bil qalbi. Neangan harti di jero hate. Ngaranna eta fikir. Nu mantek cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Fikri teh harakatun nafsi fil makulat. Hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir, anu diangan-angan, eta ngaranna pikir. Kieu aya teh sih nyieun gelas kumaha mikir ngaranna. Tina naon ieu naon ngaranna asalna bahanna kumaha nyieun eta pikir ngaranna. Makulat ai papais mah teu bisa dipikir. Aya ku papais heuy. Pikiran coba ku sia jerona naon. Datang ka tol tau jelema mikiran jerona naon atuh moal kapikir sebab teu lain makulat tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba ku sia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah di pikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah karena mah susah makulat barang nu di dahar baso itu bisa dipikir ku orang pikiran coba kusia lamun nyieun baso na bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teu kira-kira baheula mah sakada ge baso Malpinas beres yes. Geus sakitu tah geus beres tah Malpinas mah geus sakitu doang meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan
di Garut bakso edan, Tasikmalaya bakso edan. Cik urang ieu teh maksudna bakso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieuna sih edan ieu. Eta ka harga yang mah ieu. Geus, bol bawa bakso edan. Artina meureunnanan ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar bakso eta ka edan-edanan. Geus. Meunang sataun deui liwat deui ka Garut bakso setan. Jeuh. Ngagedean budak. Kamari mah kakara ke edan gua ge setan. Itu ku bayeut, sadaek-daek bae. Sadaek-daek bae. Baheula mah emak teh ngomong, "Sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat. Jelema jualanna jualan imah eta geus teh kiamat. Lamun tahu geus buleud." Kuari tahu bulat digoreng dadakan mana asar tinggal santri bae culak cilik bae ka dieu santri bapan tolol di dalam mana sih eta tahu bulat aja buku keur walad dolin beres jasa nah iya akhir zaman di saraya kabeh akhir zaman awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus heula tah geus mun awewe make calana baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge teh mah urang bener teh can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan tah ku mama urang make manu bener lain mah sia lamun awewe geus make calana nah lamun awewe geus rurundayan nah akhir zaman sia tah lamun geus awewe campur jeung lalaki nah eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli bari ngomong mah teh urang ngadarengekeun Masya Allah Karim eta ciri-ciri kiamat nah lamun urang mikir awas harakatun nafsi fil makulat lain urusan makulat teh ain lain makulat barang dahar lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir tafakur maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya kabeh hasil tafakur dimimitian heula ku riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu kadituna muhasabah zikir terus tafakur